Padahal malin pamajikan anu cerewet, kan salakin anu pi omongeun. Akang mah nyerahkeun pamajikan. Kalah resal di imah teh carekan weh. Aing beulin sugan. Nang domba sugan aya. Duh. Marontok sedang nyeburit ya, Nyeratu. Sok nyerbut nyatu teh. Kamana ieu teh salaki teh wayah kieu teh? Tumanda asal burit geus tara cicing di imah. Kudu kamana neangan nana geus wayah kieu mah geura. Da pasti bakal jeung babaturan nana ieu teh geus moal jauh deui. Popoyan ge can dijahitan. Ampun dah barang gawe teh nya eta ieu mah pek sorangan ciga teu boga salaki. Aya euy. Euy. Naon tong? Ah, ulin we. Aduh. Waros di mana we? Anyar tan ieu mah tah. Ieu Datang dieu. 3. Tanu ieu mah anyar tung ya karek dieu. ieu. Heeh. Oh, yo tinggal yo. Asa anyar keneh mah geus gede deui nya. 2 bulan. Ah ya 2 bulan mah. 3. Lain mana rek naon ka dieu juga. Prarubuh we di imah. Lain lah ieu lah pi omongan siling sok di gelenang juga. Nya tercerkan wae mata ka dieu ge. Aing Cewek sok bawa sok teu pugu aing. pada orang sorangan. Heeh. Oh, Dia keur naon pamajikan? euing. Diker ngepel bieu mah. Ngepel. Oh, Oh. kabur ka dieu ream. Oh. Susul Lumayan lah. ulin teh. Modal. Boga salaki teh urang mah. Asal ngankeun ngacapekeun we. Aduh moal tuh. Cere. Kang, nya da ceuk urang geus pasti bakal ngadadaun. Naon atuh? Har aku tadi teh urang teh nitah geuning Kang. Seuh teu dijahitan keneh. Ah, akang mah ngan diomongeun pi keseleuna pamajikan Kang. Siling mah. Oh. Aing sok hoream di babana. Dititah di imah teh ditah bantuan barang gawe. Hayo we, nya ngadadaun dia. Cara gejol. Heg, nek ulin mah ngan ulah lilat deui, kudu nyaho waktu. Ulah kudu disusulan wae, ih, nyapekeun ieu mah. Nah, si aya di kanannya. Lamun rek ulin bebeja heula ka pamajikan pi omongeun si lain. Oh, pamajikan galak. Lah. Aya naon deh? Hah? Ini rame. Nah, iya si kantung biasa we disusul ku nyonya. Oh, udah mulai ngesburit gitu nama heujeng atuh mah kada ulin ka kanang aya mana? Mereka dicarek. Engke tong sok diomongeun da nyaho ada pamajikanana euy. Teu betah. Udah teu betah ge imah sorangan atuh anger. Heueuh nyata. Mun loba mena Hah? mena loba keur saha? Nu urang asalna mah 3 ngan pada tadi teh datang hiji ieu hanyar kana nu ieu mah. Ralus mena bisaan euy. Oh, sudah si Amang ieu mah pagawena. Yuh mam yuh. Ya, lumayan we ta mau ulin teh. Ayo mana turun geura balik disusulan, disusulan. Disusulan. Udah ieu ge ceneukeun wae kedeung deui mah bisa. Tuh bang sereh maghrib. Orang-orang si kitu da meureun heureun. Hari urang mah da bebas. Kayak gitu non. Bae urang ngeureun kumaha ge. Komo urang meureun keur Aduh. Nya, dibere waktu ulin anger we. Atuh meni. Dititah balik di tadi tong kudu diteang deui teh. Kapan datang di ieu ajak ngobrol. Naon? Bisnis pi duiteun. Da urang mah ka dieu teh ka oroy. Nya srek. Mun pi duiteun mah. Lah. Asa aduh dah sawa. Unga ulin teh kudu disusul-susul. Lain deh kan. Asaku ageunah gitu deh kan. Di kentang ulin disusulan. Sih kan. lain genah.
mun aing geus mah hayang ucan di imah kapur. Kok eta ge nya teh udah ka nang mega meureun. Sawak pamajikan kuas gitu patut. Heeh atuh nya anak balik geus beurit tah. Oh, jungper lah pasti disusulan deui si lain geus. Lah mau orang heeh atuh nya. Oh, yuk. Dengar balik dah. Sok buru burit Kang ieu teh. Nih, udah mah nih asa. Heuh di urang teh disebut pamajikan cerewet Kang geuningan. Padahal malin pamajikan anu cerewet, Kang salakina nu piomongkeun. Kang mah nyerahkeun pamajikan. Tingali Kang pigawean teh.